Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring pun akang boy sapagodos tangtosna dina dongeng Sunda anu insyaallah raos. Kumaha baraya sadayana darara manggih mugia sadayana baraya mitra aya dina ginanjar kawilujengan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tangtosna masih keneh neraskeun hanca dongeng anu kamarinya bohon mung ayeuna mah dina bagian kaopat baraya nalika si Abah sareng si Ujang ngaheurap bari latihan silat. Yuk atuh cuang dangukeun kumaha kajantenan dina bagian kaopat ieu. Tangtosna baraya mitra sadayana panasarannya nging hilap pokona mah deui di like, di komen, sareng di subscribe, pokona mah tur di share nya. Hayu atuh baraya ngeng dilami-laminya cuang digaskeun wae. Brung kaparayun gaskeun. Kakosapkeun baraya dina wanci haneut moyan si Abah katutur ku si Ujang geus anjog di wahangan. Cahaya panon poe ka tembong cacarangan sabab rajegna tatangkalan di sisi walungan. Sora manuk pating tarembalan jeung pada baturna awor jeung sora cai anu datang. Belah lebakna aya curug nyangkung. Cek batur mah disebutna curug kumubul sabab cai anu datang ti tonggoh notog pisan nimbulkeun haseup ibun. Mata katelahna eta curug teh curug kumubul sabab ngembul jeung ngebul kitu nya. Ari si Abah baraya mitra geus tatan-tatan yang hareupan curug bari ngariab-riab heurap. Memeh dialungkeun eta heurap teh si Abah mapadkeun jang jawokan anu pokna teh A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Hyang Ambu Sang Hyang Rama laukeuna anu lelempengan anu sagede-gede ping-ping anu sagede-gede gantar asup kana harap kami sing satkeun sing kagem kabeh. Kitu ceuk si Abah war heurap dialungkeun ari si Ujang baraya mitra keur cingogo dina luhur batu bari ngakewek korang kitu. Gancang carita baraya mitra si Abah geus rapih ngaheurapna. Korang oge pinuh ku rupa-rupa lauk walungan. Si Abah pok ngomong ka si Ujang, "Ujang, akulan Abah." Parona bari melong ka si Abah, "Ayo nama juang masuk ulah. Tuli bedi tu aya batu anu dembrak." "Muhun ayo Abah," jeung si Ujang. Si Abah jeung si Ujang cengkat muru ka batu anu lemprah. Si Ujang pok tumanya ka si Abah anu kiwari keur leumpang hareupeunana bari ngagembol heurap anu masih keneh baseuh. "Abah, iraha atuh Ujang bade diajar silat teh?" Si Abah nembal bari semu seuri. "Oh ya po, ya kau hula jalu. Ayo sama juang masuk hulaanan." Si Ujang halisna semu kerung sabab teta tadi hayang diajar silat ngeun hanjakal ka selangkung ngaheurap heula. Si Ujang ngawalon, "Hayu mohon Abah atuh sakalian muka timbalnya Abah." "Hayu Ujang." Baraya mitra sadayana si Abah mimitian ngajarkeun kuda-kuda lengkah jeung gerakan sejenna. Ngan aya anu aneh si Ujang ngadak-ngadak bisa naon anu diajarkeun ku si Abah. Apikeun si Abah olohok mangkadu. Pokna ngagerentes dina hatena. Dah pulang teh langsung ngartieun.
padahal dia gerakan deh. Itu lumayan esena. Kamu dari budak kakak umur 12 tahun. Si Abah nanggeuy gado teu poho nyapit jarum coklatna. Pelanjun si Abah bari semu bajun. Ari si Ujang baraya mitra keur hut hatet bae latihan. Sakapeung mah sok nurutan paripola sato leuweung sabang sanih monyet, bajing jeung sato sejena. Abah santang ngaheupkeun ka si Ujang anu kereng kenekat. Hap Ujang. Si Ujang belong ka si Abah pok ngawalon. Aya naon Abah? Ayo mulang sabab wancing geus lingsir ngulon. Si Abah bari nangtung manggul heurap. Ayo Abah, tela Abah, ek diacuk heula Ujang. Iya sok wae buru. Biji ambu dedepeun. Kade po orang ngabawa Ujang. Mohon Abah. Walon si Ujang bari glusak gelisik keur di baju. Gancang cerita baraya mitra kakocapkeun di lembur kalen pereng si ambu keur maraban hayam. Bari pok ngomong sorangan. Si Abah jeung si Jalu can datang wae ieu ka mana sapopoe jeput kieu. Cek ambu esi semu hariwang. Di pipireun imahna aya jalan satapak anu leuning urut disapukeun ku ambu esi anu berasna kagigireun kadang domba. Teu kosi lila baraya si Abah jeung si Ujang torojol. Ambu, si Ujang rada ngareurewas atuh ambu esih mah jongjon wae sabab kurang dangu. Nyaku si Ujang teh ditoel, ambu esih malik pok ngomong. Sal Ujang sugande saha? Mani mana Abah si laing Sujang? Si Ujang ngawalon. Aya ambu itu ditepas. Ya ambu laukna alhamdulillah rada seueur. Ambu esih gancang nampanan. Tuluy pok ngomong. Alhamdulillah Sujang lumayan geuning jeung deukeun 3 poeun. Sok ieu nama gerak ka ditu. Rehatkeun heula. Ambu rek mersihan heula lauk. Si Ujang ngawalon. Mohon ambu. Leos si Ujang bari lumpat semu atoh. Baraya waktosna parantos teu nya kapandei hapun tentang tosna Kang Boy mah diajar keneh dina seni ngadongengnya sakitu nu kapihatur baraya mitra mugia sadayana aya dina ginanjar kawilujengan nging hilap di komen di like di subscribe nya tur di share gitu baraya supados Kang Boy langkung semangat gitu ya dina ngalastarikeun seni ngadongeng ieu hapunten dina sadaya kalepatan sareng kaluputan. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.